itrati wa bial ibadamu takidi minum usara wa minum duriju bidamin makana hadza jazai nasatu lakum an tukhlifuni bisuin fi dhawi rahimi. Aya kiai kitu diundang muludan, kiai diundang muludan diharapnya na numpak na kieu dibuka kopiahna ngaranna aja tuh bari nyantai we 9 sampai 10 lah lewat kota barang datang ke lampu merah aya WTS kota. Pak bos boleh nggak saya ikut? Boleh katanya teh. Naik ya, naik ya barangkali bapak butuh teman semalam ini saya siap untuk nemani bapak. Oke. Kiai na hebat ya. Kiai na potongan pudoli meureun ge mah ya. Oke, ayo. Ngobrol di mana nanti kita malam ini cik mana? Ya terserah mau di mana ya nggak apa-apa. Aju kiai na pakai kopiah apa? Maju pakai sorban. Jicak wetes ji banyak kiai. Salah aing cek. Ini bapak kiai ya? Ya, mungkin. Enggak saya turun aja di sini turun. Enggak boleh. Temenin saya sampai semalam ini. Enggak, cek turun aja turun. Jangan. Pak Kiai mau kemana? Muludan. Saya turun aja. WTS ke bawah. Di jalan kayak saya turun. Jangan ikut aja muludan. Ntar habis muludan baru kita cari hotel. Enggak. Kayaknya rajin hati namanya kiai ke hotel. Enggak saya turun sini. Jangan. Udah ikut aja muludan dulu, ikut dulu. Saya kan nggak pakai jilbab, saya pinjemin. Gampang jilbab mah. Sorban saya juga bisa. Nggak suka geter-geter WTS. Salah muludan. Datang ke tempat muludan atau kiai tak kan nginjem bu sini kenapa iya nginjem heula jilbab ye ibu nyai tinggalin jilbabna. Oh iya dibere kok ya tuh pakai jilbab. Waduh waktu WTS kan gesadang dan WTS cambrok nyawa saya cambrok. Atuh pakai jilbab kabaran ada gelis WTS nah bajunya rada rapi yes. turun kiai na pajar pemajikan kiai kan wow disambutnya anak diciuman ul bulak balik. Atuh ibu kiai maksudnya ibu kiai alhamdulillah jarang-jarang kiai bawa istrinya baru kali ini. Kiai senyum baik kiai ya akan Gusyata. Lagu di forum bawah. Nah, itu kan misah tempatnya ibunya ini dalam aja. Iya dalam. Oh, di jero antri jelema nu salaman tinggal WTS kieu. Aduh, aing jadi kos kieu cak cenah ieu. Sial kiai goblok cak cenah. Dina hatena. Atuh terus we atuh ngaranna ge ibu kiai atuh dihormat atuh. Wow, segala susu, segala kopi kanaon kahayang, tapi nyana teu jembar. Lantaran hatena kan lain muludan jana mah. Aing jadi koski sakira. Terus bae dihormat muludan lah biasa. Kiai teh nyaritakeun dina muludanana nyaritakeun zaman jahiliyah kan. Zaman jahiliyah teh loba WTS. Terus loba pezinah nyana terus menyimak cerik gana dirinya. Terus iya nanti toel ku jamaah. Ibunya ya kok nangis. Kunaon nangis? Teu nanaon. Sedih ibunya sedih. Ngadengi suami ngomong kos gitu sedih. Ya Allah ya Rabbi.
atuh kabeh ge tanu hadir dirinya cerik nyecerikan ibu nyai cerik kabehan. Masya Allah salokasi eta cerik kabehan ini di luar kunaon sih carerik ibu nyai nanganekeun suamina cerik atuh mah nya cenah urang teh cerik corik deui Masya Allah tinggal eta WTS mah bingung goblok cek nya teh aing diceng-cerikan ku kabehan selesai ceramah beres langsung kan balik terus bebeja tanu diinjeman jilbabnya bawa aja ceknya nanti nggak usah dikembalikan. Oh iya terima kasih cek ya udah ya pakai nyai ceknya nanti bagi kasinggung bayinya nah untuk naik ke mobil kan usah salaman kanyana bat datang ke jerok ya terus mau turun di mana cek kiai teh ikut jangan ikut cek kiai di rumah ada mbok saya kiai bingung nurun ke tadi yang turun diulah kuari mandek turun bungen wah bahaya cek kiai nya WTS di pan waduh akhirnya dia omongan saya itu menang macamnya nanti tetap kuda turun baik turun diberi berkat bere deh duit ala kadar gitu. Balik ceri WTS baiknya ada di markas jana bari tipe tiga daharan cau berkat sanggup berkat terus ya nilainya ada diberi duit ayam meren 1 juta mata aku kiai teh ngalamun langsung tekad Gusti ya Allah ya Rabbi horenganan jelema mulia teh kos kitu ceknya aing ieu teu kanyahoan teu nyaho aing WTS di cariuman ku kabeh leungeun aing dibulak-balik ceknya teh eta aing pajar ibu kiai geus detik kiai aing tobat ka Gusti Allah ngadi-ngadenge pantat ceramahna ceramah kiai di zaman jahiliyah teh ya Allah ya Rabbi abdi tobat ti ayeuna moal deui abdi ngalakukeun kos kieu horenganan Masya Allah karim jauh jeung kehidupan abdi eta teu kanyahoan tah teu karasa tah tobat teh kan teu ngahajat tah gara-gara ngagoda kiai demen teh ke goda kiai kabablasan sia tambah deres kiai du digoda anak wali harus modal si eta itu jalan hayang digoda Masya Allah tapi naon eta keur carita hikmahna dibere duitnya na kikian ya Allah ya Rabb ieu nu biasana menang duit teh lain hasil tapi ieu menang duit ya Allah ya Rabbi caknya mudah-mudahan ku duit ieu bisa kaula ngalaksanakeun ibadah tobat di sodakohan dibere berkat sodako eta haju beda menang ya Nabi salam kapan eta mah lain sambarangan cauna ge ye atuh caunang muludan makan lain deh ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika shalawatullah alaika eta kan asup ka cau atuh kan aya sinar asup ka dinya set aju didaharkeun ku urang Masya Allah seger daharkeun ka anak urang seger anak urang be anak urang ge isuk-isuk ya Nabi sallallahu ya Rasul hai sia ge Nabi sallallahu emang ngilu muludan henteu cek cenah kok kasurupan ya Nabi sallallahu sau kasurupannya Nabi sallam teh budak kunang berkat manfaatna geus ulah didengekeun Muhammadiyah kos karena itu tah manfaatna Masya Allah aya anakna kasurupan ya Nabi salamnya nazir aya bapana tas muludan teu subuh niatna teu beres tah ieu sedekah kerja bab sedekah kamanfaatanna Masya Allah timimiti gudang tadi datang ke WTS tadi di sedekahan mah ya Allah ya Rabbi geng
anu diberean bae terus taluk datang ka jana salat Jumat terus-terusan tobat neuk nobatkeun jelema teh ulah dinasehatan hungkus sedekah anak urang ge lunakna ge geura ge diberean saya tak bah cenah hayang meuli HP beli tah ku sia boleh careka geus menang 2 poe deui hayang meuli HP deui sia beli deui tah ku sia jang ceuli sia tah HP sia antingkeun di ceuli sia beli deui tah irung HP-an kayaknya kieu aing we cenah mabok HP ya mah ya ngeusah mah abah aing cenah bangun marahin amat lah geus mah moal HP tuh daripada dicarekan mending berean aya tah sia ieu berean masyaallah kari loba dongeng-dongeng ku sedekah maluluh geus eta mah komo tah lamun awewe anu tadi ditanya ngajebris teh neng ka mana tuh tanya kos boga beungeut bae masyaallah ya Allah ulah dimarah coba isuk sekali deui neng balik neng ya ngaca ya Allah Masya Allah ulah yes beli apel 5 kilo pangkirimkeun ka ditu bijakeun dipepen gitu Assalamualaikum salam nana tak apel tidak pepen nana pen pondok tenda di lawang ambo di lawang heula kebel-kebel mah tunggaran ka dahar dicokot kan beneran 3 poe jeruk 5 kilo 10 Assalamualaikum itu saya di pepe naon eta jeruk bawa ke jeruk boleh je ate mah gua gitu ku sedekah mah lunak kana ge ya Allah ya Rabbi lewat gaya neng di mana teh pabrik deres kan ngajawab bari meuceun beungeut ge ngajawab kamari mah ngaca nek mana iku mah pabrik gitu geus aya soraan kan ku hari mah nah iya pokoknya aku bajingan mah beunang bae naon ge sedekah maksudna keur carita sedekah awewe hese kumaha bae ge je komo awena kanyahoan hayang motor bawakeun motor teh bisi deuk ka mana pake bae kitu pake bejakeun ka ditu Assalamualaikum nanda motor tisa dipepen maksudna naon bisi deuk ka mana ieu pake bae ji maksudna dibikeun teh naon henteu ieu mah pake bae heula teh jaritakeun kos kitu tah kuncina tah STNK-na nya lagi kan kieu bager amatnya bager ai beungeut teu sabaraha cek cenah bager tah kan boget gitu tah itu kasep tapi cek ngejat kurang bager tapi si ieu mah aya dibandingkeun ku urang beungeut mah ieu mah beungeut perang tapi bager udah mulai gitu nah kapanggih neng di mana pabrik emang mah mana tidur kenal itu dah ya tah geus tek and jeep ngaranna tuh mulai geus diantarkeun ku nya Assalamualaikum salam ieu naon antarkeun motor pake bae geus ulah sieun-sieun tuh pokona mah lalaki mah pake bae teh maksudna mah untuk merogoh hatinya kan tah eta sedekah babari jasa geus ka ditu mah masrahkeun diri anu tadina urang ngudag jana kuari mah nyana ngudag urang kuna teh sedekah nu tadina daekeun bisa jadi teu daekeun tadina urang geus aya jalinan I love you cinta panas ahmarana geus panjang panas ka tiba-tiba kuari jadi kos kieu horenganan kurang sedekah baheula makan disebutna mahugi sedekah keneh teh ge ngan bahasana kabebena mah mahugi sedekah eta ge sedekah juring iya keur carita bab sedekah jadi ngaleuleuskeun hate masyaallah belah dituna tutahhiruhum wa tuzakkihim biha dongeng sedekah mah geng bisa jadi tobat WTS bisa jadi tobat disodakohan kos gitu kemudian eta cikeneh nu awewe nu embungeun ku sedekah mah bisa jadi luluh polisi
galak ke orang, sodakohan ke orang, kerjasama jeung nyana, moal daekeun angkep. 1.000.000 kali orang boga kasalahan, moal daekeun angkep kajian kumaha ge. Urang teu make helm, aya polisi di situ. Ya sia sudah teh saha kitu. Ulah kitu atuh di hareupeun aing mah. Dadah. Moal daekeun geus sedekah. Alhamdulillah. Ieu keur carita aslina khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Mau eta mah urang anu sedekah muludan. Di masyarakat kanyahoa Mang Haji Pendi cenah kunaon? Sedekah mulut teh lain nyokotan sedekah. Nu benci da lain saurang salembur. Tapi lamun urang sedekah Mang Haji Pendi cenah mere kebo jang muludan salembur nyaho kabeh mah keur carita nyaho bahelan. Nyokot salembur nyahoan kabeh. Demantak eta nyana ku ari kos kitu teh salembur nyahoan kabeh. Kos kitu kunaon cenah kos kitu pokona mah. Eta salembur jalan eta sedekah, bedas sedekah. Ya Allah, bedas sedekah lain naon gitu ngaranna lain letik-letik bedas duniana akhiratna bedas gas. Di akhirat aya jelema anu tiis batur kapanasan kok tiiseun amat eta mayungan sedekah urang waktu di dunia sebab waktu di dunia jelema kapanasan hatena kulantaran butuh dibantu ku nya jadi tiis hate di dunia bakal karasa jaga di akhirat tiis. Masya Allah mait anu di jero kubur anu loba kekurangan bisa katulungan aku sedekah bisa katulungan anakku sedekah mait ya Allah ya Rabbi bedas jasa sedekah khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim bi shalli alaihi doakeun ku anjeun Muhammad sebab doa anjeun teh sakanul lahum nyieun katentreman katumaninan ya Allah wallahu sami'un alim. Alam ya'lamu anna wa yaqbalu taubata an ibadi. Apa katanya raun geus ditakrir apaleun para sahabat lubana jeung para rekan bahwasanya Gusti Allah teh narima kana tobat ti para hambana wa yakhudhu jeung narima kana sedekah-sedekahna apaleun geus dibejaan ti jem 3 keneh ku Kangjeng wa anallaha jeung sanyana Gusti Allah wa Allah at-tawwabun sangat narima tobatna terhadap hambana ar-rahim tur welas asih ka hambana. Memantak di dia istifham li takrir tujuan daripada istifham ieu teh ngahudangkeun kana tobat ngagerakeun kana tobat jeung sedekah supaya urang kabehan secara umum daek tobat tur daek sedekah. Mudah-mudahan urang kabehan dibere bisa tobat tur dibere daek sedekah dibere babari sedekah sehingga ngajadikeun cukang lantaran salamet jang diri urang sedekahan diri urang sedekahan indung bapak urang sedekahan dulur-dulur urang abe urang jaga di akhirat babarengan menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala yakni surga Allah melalui sedekah urang bi barakati umil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.